Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamiyarsa patepang deui sareng simkuring Aira Kiratu Padilla dina acara Warta Sunda. Simkuring bade macakeun hiji warta anu judulna Kabakaran di Gunung Bromo. Kawuruan ngarusak 50 hektar lahan di Blok Sapana Lembah Watangan Atanapi anu katelah Bukit Teretabis di daerah Gunung Bromo, Jawa Timur. Eta kejadian poe Rebo 6 September 2023 disangka kuat kian sanes teh dipicu ku kegiatan pernikahan foto anu ngagunakeun suar. Panjakana sanggeus kejadian musibah ieu artina kegiatan wisata ditutup pikeun waktu anu teu tamtu. Alatan kejadian eta pengurus penyelenggaraan pernikahan berinisial AW oge geus jadi tersangka ku Polres Probolinggo. Pamirsa sakitu anu kapihatur dina Warta Sunda anu judulna Kabakaran Gunung Bromo. Simkuring Aira Kiratu Padilla salaku reporter, kameramen Simkuring Padilla, penyepengtek Simkuring Sopi, pengatur sutradara Pina, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.